Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Semburing Eka Sobarna Ketua Gentra Sunda Parahyangan anu gaduh moto wani hade warga Sunda gimana wayana kunaon Gentra Sunda Parahyangan gaduh moto wani hade kumargi urang sadayana gaduh potensi gaduh kemampuan kanggo janten jalmi anu tiasa masih manfaat ka jalmi nu sanes. Esensina falsafana wani hade eta teh sanes urang tiasa masihan kasahadean kanu sanes, contoh kahadean nya urang dina babna misalna silaturahmi urang didinya aya hiji kekuatan kanggo ngarekekeun duduluran ngebeungkeutkeun wargi-wargi sadayana anu hiji kesempatan ngempol di mana aya sagala mangrupi-rupi keberkahan di antawisna urang silih doakeun oge urang silih masihan teu anu sae oge urang digambilkeun rezekina ku Allah Ta'ala oge urang dipasihan kenikmatan ngumpul ngariung kalayan bari heureuy bari sendaguro bari seseurian sarengan di mana seuri eta teh sehat jelas. Jadi di mana wani hade eta kedah ngajadikeun hiji potensi anu tiasa masih manfaat kanu jalmi nu sanes. Contoh halitna tadi silaturahmi. Contoh ageuna seueur. Urang sasarengan ngadegkeun hiji persamaan nyaeta urang teh urang Sunda. Sehingga urang gaduh moto gerakan kanggo ngawujikeun wani hade tadi janten Sunda sararea kudu wani hade sasarangan urang masihan kahadean sesuai sareng kemampuan urang masing-masing dinu bidang masing-masing. Itu wargi-wargi sadayana filosofina wani hade di Gentra Sunda Parahyangan. Sakitu heula hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.